Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing para siswa sadaya, wilujeng patepang deui sareng Bapa dina materi ngalajengkeun. Materi dina deukeut ieu insyaallah nu barusiglar eta ngeunaan sindiran. Aya dua kompetensi nu kedah dicangkem ku hidup, nyaeta kahiji kompetensi pengetahuan, nu kadua kompetensi keterampilan. Mangga ayeuna urang kupingkeun salah sahiji sindiran anu bade ditampilkeun ku sadaya Kyoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun simpuring cepot sutisna, biasa dipanggil epot, biasa diafgan. Langgaran afgan teh panjang afgan mari dah gitu teh. Ieu cepot teh bade naon? Awartosan. Nya bagi anu teu penting-penting ka luar bumi. Dong lah, tamu penting mah sok kan pakai masker, jaga jarak, hand sanitizer, ya. Kita tidak menuju kayak wabah gede, ya. Cobaan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisir ibadahnya, oke. Hiburanlah kau ajak sahanya sah tu sudah wala ayo mau kadiu dah belah kadiu kayak orang kurang hiburan naon hiburan biasa hiburan sindiran banyak. Ayo Kang, ayo, gede. Oke, siap Kang. Semuanya sudah banyak dibelilah. Elah, Kang. Nasional. Ayah naon padahal. Ayo hiburan naon bukan intermediaan ya sindiran si sindiran ayo atuh Kang ayo sekarang orang bisa lebih pakai permaraban si Rembo nah kunaon si Rembo terus di parabat ya dapat buat namanya nih buat namanya yang bisa dia tuh sindiran lah ayo Kang cara doang sok mana doang ayo bobok barang nabi kapan kuran cai pati ongkosna temoga duit jajanan kabeh dibeli sokan dicukur dibotak lenang dibasuhan nepi ka tuun lamun hirup hayang tenang openan urusan batur sok mana melidok ngarti kang iman ngagade motor geus salib
lain kuring sok opengan begitu mah jalma pelit sieun teuing mobil culik zaman baheula ceuk saha maneh teu pelit nyuputkeun cilokna calana sok dikak momok opatna milik kabanjuran cai pati ongkohna teu boga duit jajanan kami dibeli penahunnya wala penahun ayo keluar udah ayo keluar nya ayo kang dari kami hayam di Paraban cari kafe ayo waktu sok mana sok keluar eta pada beli share nang kaum toh kami Bapak Semar nya ayo tuh kang assalamualaikum waalaikumsalam ayah baik ya sudah terus mengeta hayam cari Paraban sadayana euy terus pada nge-share nang kang Bapak Semar yang menuju harani itu di nolak nanti nyantos saat itu di kang cepotnya hampura bisa aya salah kata-kata anu teu mana kan apa ya oke billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembang pinatik sinebaran sari tutup lawang si ngotaka bye hai Si sindiran teh kabagi tilu nyaeta rarakitan, peparikan, jeung wawangsalan. Rarakitan asal kesapna tina rakit. Ari rakit ngabogan harti sebagai alat patalimarga dicai. Biasana dijieun tina awi atawa kai. Puhuna ngahaja sina papak. Ngarah alus ka tempona. Ari tungtungna mah sok recot teu pugu. Nu dimaksud rarakitan dina karya sastra ge hartina teh meh ngaharib-harib kana harti rakit anu ilahar ka pangidina cai nyaeta mangrupa karangan ugeran nu padalisana papak di puhuna sedengkeun paparikan asal kesapna tina parek hartina deukeut nu dimaksud deukeut didinya nyaeta deukeut sora pokalna utamana sora pokal dina engang panungtung sarua jeung rarakitan di sawang tina eusina paparikan oge bisa dipasing-pasing jadi tilu golongan nyaeta rarakitan sifatna silih asih, rarakitan sifatna piwuruk, jeung rarakitan sifatna sesebred. Anu dimaksud wawangsalan nyaeta karangan anu diwangun ku sindir jeung eusi. Dina sindir diwangun deui ku cangkang jeung wangsal. Anu dijieun wangsal teh tara ditetelakeun. Kudu diteangan tina bagian eusi. Wangsalna teh sok ngorokanti jeung salah saji kecap anu aya dina bagian eusi teh. Umumna eusi wawangsalan teh mangrupa silih asih, cinta atau birahi. Nilikana wanguna wawangsalan teh diwangun ku dua padalisan. Sapadalisan sindir sapadalisan deui eusi. Jumlah ngang dina unggal padalisanna nyaeta aya 8. Pek ilikan ke contona. Paparikan jeung rarakitan. Sapanjang jalan sarang moal oleh di aspalan. Sapanjang tatan kasorang moal oleh di akalan. Anu piwuruk sing getol nginum jajamu nuguna nguatkeun urat sing getol neangan ilmu nuguna dunia akhirat. Rarakitan sesebren ya. Majar maneh cengkeh koneng kulit peteuy dina nyiru. Majar maneh lengkeh koneng kulit beteung menina mru. Pucuk tiu akar bangban amis mata disusukan. Mun rek milu geuwat dangdan si mata geura susutan. Paparikan nu mangrupa piuruk.
kakulah nyar kapiting ngecok lobak bobodasna ulah sok liar ti peuting osok loba gogodana mangrupa sesebret salasa heuleut-heuleutan saha itu murul-murul kumis lempangna endek-endekan contoh wawangsalan balai direka masjid nyapikir bati rumanjung aya kecap balai masjid aya suku katajug jadi jawabanana nyaeta nu leres tajuk. Ya, mari kita belajar wawangsalan. Ini ada kata kuncinya burung yang jinak dan ada kata ti, ya. Jadi jawabannya betul adalah Japati. Berikutnya, ya, kata susu kental masak air susu yang kental. Ya, ada kata tega, ya, ada tega berarti mantega. Selanjutnya ada kata handaruan, bedil handaruan, ya, ada kata lap, ya, jadi jawabannya adalah gelap. Selanjutnya ada kata tipung. Ini kata kuncinya kadadar tipung. Ya, ada kata bi. Ya, bi. Ya, jadi jawabannya adalah Surabi. Selanjutnya mesin bisa ngapung, ya, mesin bisa terbang. Ya. Ada kata dara, ya, ada kata dara. Jawabannya kapal udara. Ya, berikutnya kendang gede, yang besar, kendang besar. Ada kata dug, ya, ada kata dug. Jadi jawaban yang betul adalah bedug. Berikutnya cak-cak gede, cecak yang besar, ya. Ada kata ke, ya. Jadi jawabannya adalah toke. Ya, berikutnya ayam yang ada di sawah, ayam yang ada di sawah, ya, ada kata ri, ada kata ri, ya, jadi jawabannya adalah meri. Berikutnya jagong, ya, kayak jagung yang menang mekprek, ya, ada kata pink. Ya. Jadi jawabannya adalah emping. Selanjutnya maung tutul,
maung, ya maung itu harimau, ya ada ing, jadi ucing. Desember, ada kata Desember, ya ada ri, hari setelah Desember, hari sebelum Desember, yaitu setelah Desember yaitu Januari. Benang di piring-piring yang kecil, ya ada kata in. Piring kecil ada kata in, ya berarti jawabannya adalah pisin. Selanjutnya gedung yang dipakai buat beristirahat, istirahat, ada kata it, ya. Jadi jawabannya adalah rumah sakit. Ya, selanjutnya mega berem, mega yang merah, ya, yang ada ketika matahari mau surup, terbenam, jadi layung. Berikutnya beli cinggir simpai tangan, ya, jadi ada di li, ya, ada kata li, jadi ali. Selanjutnya ada tepung terigu, ada ti, berarti roti. Selanjutnya duduk kue payung panjang gagangnya, yang panjang gagangnya, ya, ada yung, ya, topi yang panjang gagangnya, jadi payung. Berikutnya dagangan pangrapat surat yang buat merapat surat, menempel surat, ada lim, ya, jadi lem, ya. Berikutnya alun-alun paleuweungan, hutan, ya, ada gal, hutan kecil, biasanya disebut tegal. Berikutnya ngajukut laut, kayak rumput laut, gitu ya, ger, ada agar, jadi agar. Ya, pemirsa, para siswa sadaya mong sakitu materi dengan ieu, ya. Mudah-mudahan ya materi teh aya manfaatna, ya. Untuk kalian yang di rumah, ya, yang bisa praktek langsung dengan video boleh silakan, ya. Kalau tidak bisa pun tidak apa-apa, kalian silahkan nanti praktek dalam pertemuan atau tatap muka. Dan untuk buku sendiri boleh buku yang ada di kalian, yaitu buku kerja siswa, ya. Untuk link boleh buka link YouTube yang sudah ditentukan di sana, ya. Pada dasarnya fleksibel saja, ya. Nah, itu saja pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.